istimewa Kangjeng Rasul sarua jadi bayi heula Kangjeng Rasul ge kamari panicarioskeun dina lahirna kumaha ujang ka dunia kumaha ayeuna dugi Kangjeng Rasul teh kana bayi heula pakoma Kangjeng Rasul bisa ngadeg ala kodamaihi kana dua dampal pasampean teh pisalasin dina yusra tilu sasih Kangjeng Rasul mah geus ajeg Kangjeng Rasul rata-rata orang mau mengeleng tahu sabaraha bulan ya. Jadi dalam salapan biasanya 3 bulan mah can bisa nanaon sih karena karek nyanyi Kangjeng Rasul mah ala qadamai pisalasin dina adeg ngajeg nate dina yusran tilu sasi wa masa mapa Kangjeng Rasul di khamsin dina yusran Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam ala Rasulillah Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya hasil syafaat dan tenang dunia akhiratna ayat dina dina rahmat maghfir Allah Subhanahu wa taala sahabi amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah ahli ratib beribadah istiqamah kami insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah. Kesempatan ini waktu orang sadaya tiasa hadir tiasa sumpi melaksanakan rutinan yang biasa dilaksanakan orang sadaya salah sayus rutinan salah sayus usaha orang dinamanya kedua Allah Subhanahu wa taala cuma jelas ud'uni astajib lakum ud'u arajan kabeh di kaula parentahkeun sabarnya keterangan da'ayaku ud'u da'i yai RIP lama da'i ud'u nama di indore ud'u di makna di amar di nokantos di parentah orang sadayana ngadua ka Gusti Allah astajib lakum bakal ngajabah jawabna tina ud'u teh ku astajib ari astajib teh fi ilmu dore sami anu di mana bakal jadi henteu ud'uni yajibu atau nabi ajibu tapi ud'uni astajib ayasin sina sin tanpis anu tulisan kana saupa mengutip ayana jurumnya mah yang sigana sarana poho gitu ya jadi ud'uni astajib lakum aja ngadoa kaula bakal ijabah bakal ngan mau di atas eta kecap bakal teh pasti ngan panenna ukuran ijabahna cepat atau lambat dunia atau di akhirat. Mudah-mudahan mudah-mudahan terus nanti aya sacepatna di dunia. Kemudian riwayat dina kitab Usbul Ma ya jalmi munajat Allah Subhanahu wa taala yang tanuna Gusti ijabah doa abdi bayar ibadah abdi kesakeun ku Allah dan ijabah. Pas jika di alam akhiratna lil ibarat cenah bangunan Allah keramikan gitu. Gusti bangunan abdi teruksa bangunan istimewa gagah Allah keramikan pan baheula maneh di dunia nih hayang dibayar di dunia tak mah pangetan dunia hoyong akhirat ke hoyong jadi mudah-mudahan mah dunia hasanah akhirat hasanah anu tujuan sababia urang ngadoa kana Allah Subhanahu wa taala nyimpenan hiji ibadah anu ibadah teh tangtos demi kebaikan urang sadaya amin ya Allah rabbal alamin amin musatrasna tangtos takdim kana maulid kanjeng Nabi karena Bismillahirrahmanirrahim wa kana saraya sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasibu piyaumi sababa jadi orang budak pil yaumi sababa sobiyi seperti ilahan orang kali gitu yaitu ujung-ujung beleting umpan terujung ageng perjalanan sami kos orang kali secara bagi jelas Kangjeng Rasul jami ya sobiyi pisahri ibi inayati robaniyah Kangjeng Rasul dina bulan-bulan anu bulan teh bedana jeung urang kali beh dina bulan umatna Kangjeng Nabi mah kalawan pertulungan robaniyah anu bangsa robaniyah urang sami kayak inayati Allah anu urang mah pangentana sok poho kana robaniyahna pakoma istimewa Kangjeng Rasul
sarua jadi bayi heula kanjeng Rasul ge kamari pada carioskeun dina lahirna kumaha bujang ka dunia kumaha ayeuna dugi kanjeng Rasul teh kana bayi heula pakoma kanjeng Rasul bisa ngadeg ala kodamaihi kana dua dampal pasampean teh pisalasin dina yusra tilu sasih kanjeng Rasul mah geus ajeg kanjeng Rasul rata-rata urang lamun leleng kahulu sabaraha bulan ya. Jadi dalam salapan biasanya 3 bulan mah can bisa nanaon sih kan karek nyingin kanjeng Rasul mah ala qadamai fi salasin dina adeg ngajeg nate dina yusra 3 sasi wa masa mampah kanjeng Rasul fi khamsin dina yusra 5 sasi 5 sasi teh geus mampah gitu kanjeng Rasul wa qoyat titis iminas suhuri kanjeng Rasul kuat mun bahasa urang mah geus pancar mapahna teh dina yuswa 8 sasi geus lancar mapahna geus kuat gitu geus teu dibabareun deui geus teu lereng ka deui malah pipasohi leutik kuat dina yuswa 8 sasi kanjeng Rasul geus pasehat nyariosna geus jelas gitu teu bangeo deui kanjeng Rasul wasapa malakani las kanjeng Rasul teh kedua malaikat dibelah non sadrahu sarif ayeuna dadana kanjeng Rasul ari makna sadru asalna mah hate nya asal sadru mah dada mun dimaksud ku hate jadi kanjeng Rasul teh di break bahasana dioperasi kedua malaikat manah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi operasi teh aya ti Rasul saja ya ti Rasul kanjeng Rasul dioperasi manahna muncan di urang mah operasi hate macam ayanya ari masa bae usus betul barengnya asdani lada ya wa akhraja minhu ala qatat damawiyah. Kedua malaikat atas perintah Allah kanjeng Rasul diilangkeun dikaluarkeun tina mana kanjeng Rasul teh ala qad damawiyah dina hartos getih darah-darah anu bangsa istilahna penuh-penuh kotor gitu. Darahna dibersihkeun manahna melalui dua malaikat wa azala min hadas syaitan malah dina hartos dina ternyata dibereskeun tina mana kanjeng Rasul bagian setan gitu bagian di kanjeng Rasul orang pan berbagi jeung setan teh katanya urang ngaji ge urang kadang-kadang ka mana meni urang mah dibawa ulin gitu terus pamokeun urang keur ngahulang apa satu ini wa bisari basalah kalawan cs salju gitu diwasuna kanjeng wa malah hikmah wa mani imaniyah beres kitu dipinuhan karena hikmah serta iman anu kuat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres dirinya summa khotohu teras kanjeng Rasul dicap Allah subhanahu wa ta'ala bi khotamin nubuwati kalawan cap kanabian khotamah kalawan cap anu pasti anu jelas Allah subhanahu wa ta'ala nabi sadaya nabi jeung Rasul dicap kanabian kanjeng Rasul dicap beres manahna dibersihan ku para malaikat terasa wazana para zabi alfi min umati umatal khairiyah ditimbang kasayan kanjeng Nabi perbandingan 1000 umateun tina hiji kasayan kanjeng Rasul ya hiji lainna pawazana bi alfi min umati 1000 ti umatna umatil khairiyah bari nu 1000 teh kabeh jelema ahli ibadah ya ditimbang jeung kanjeng Rasul dina wajah sabab ya kanjeng Rasul makhluk anu mulia anu luar biasa dipika cinta kalau sabab perbandinganana kanjeng Rasul 1000-an bari umat teu maksiat teu dolaka dina wajah sabab jelas ieu hiji panutan urang perlu jadi bangga urang sebagai umatna sarta yakin urang seueur maca salat jalankeun sunnahna anu insyaallah anu kieu pangkat luar biasa tiasa sasarangan jeung manten jaga ayat Al-Qur'an kan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'a an'ama alaihim minan nabiyyin wasidiqin wasolihin wasunna rabbika saja menurut kalau jeung rasulna bakal dibarengkeun jeung nabi jeung rasulna insyaallah urang sering maca shalawatna urang sering ngalaksanakeun sunnahna mahalul kiamna teu kalangkung insyaallah urang paling sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasanya wanasa teras kanjeng Rasul teh muncul sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausufi min halis sibah kanjeng Rasul teh katinggal gitu sifat kasampurnaan teh tina waktu keur alin teh katinggal beda daripada bayi anu lain beda daripada anak anu lain kanjeng Rasul di masa bayinya sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya fi ghairi sahiyah teras kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina atas hadra min aisabah min hadis yang tahsah
Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi dina hiji riwayat maradatu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi. Jadi Kanjeng Rasul teh sabada lahir di kantun kudu jangan ibuna. Kanjeng Rasul wa padat hanai Halimatu fi air Khadijah tasyid al-wadiyah. Sehingga kan menyumponan menenan Kanjeng Rasul teh nyatana Halimatu Sa'diyah. Baha min hibaihi wa fir bihiba. Sehingga kan para sedecen Siti Halimah kasihkeun ka Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ibai lahir ke waktu dina kandungan di kantun kuramana pas geus lahir di kantun kudu jantan ibuna. Jadi mentak Kanjeng Rasul mah salah sawios hamba Allah nu paling nyaah ka anak yatim, paling nyaah ka orang-orang miskin. Ya kan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jalmi dina istilahna teu gaduh harta fakir kasebatna eta kalabat salah sawios hamba anu lebih kacinta ka asal dasar eta fakirna teu ibadah ka Allah. Anu saterasa wa qadimat alaihi yauma hunain faqama ilahi wa qadatul ariyahiyah. Sehingga kan Kanjeng Rasul seungitna gitu katingal kabaca kaameng kaangse dina wajah sabab ku ayeuna Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji hamba Allah anu dugi ka kapain ke bakal caritakeun di mana berjabat tangan jeung Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kurang upaya mah teu leungit sabulan cenah seungitna gitu pandangan urang berjabat tangan jeung Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teh pangintenan keur nyata kan urang sadayana bahwa yen Kanjeng Rasulullah pangna dibulutkeun, pangna pun ditakdimkeun teh beda jeung nu lain gitu. Dibandingkeun jeung para nabi sehingga pada zaman sadayana aya hiji riungan sahabat, eta sahabat teh keur ngomongkeun ya Adam Sofiullah, Adam jadi kekasih Allah, seliran Allah. Musa kalamullah, Musa mah jadi kalamullah. Isa ruhullah, dan Isa mah Allah. Cek Kanjeng Rasul, eta mah teu kaget, eta mah cek urang bahasa cek urang. Adam jadi seliran Allah, Isa jadi ayeuna ruhullah, ayeuna Musa jadi kalamullah. Cek Kanjeng Rasul, kaula ana habibullah wala fahra wa ana sabiun yaumal qiyamah wala fahra wa ana habibullah wala fahra. Cek Kanjeng Rasul, kaula mah kakasih Allah, kaula mah nu bakal nyapatan dipake lain sombong kaula teh. Cek Kanjeng Rasul ka eta para sahabat. Dibandingkan Adam, Isa, Musa, kabeh Ibrahim, surga Kanjeng Rasul masih kan istimewa kaula lain sombong kaula. Cek Kanjeng Rasul nyariskeun ka para sahabat anu jelas Kanjeng Rasul teh anu diizina dibinian kalau nyapatan dina poe kiamat. Jalmi atau nabi Rasul anu pertama nyapatan teh Kanjeng Nabi Muhammad disebut safatul utma jaga dina poe kiamat. Keur saeta teh safatul utma keur jalmi anu daek maca salawat ngalaksanakeun sunah keur waktu jumeneng di alam dunia. Nah, bagi jelas na riwayat pemilik kitab Pizan Ad-Daruri Madinah pas bare tamat bahwa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga dina poe kiamat sadaya umat abring-abringan mirarian sapaat ka Adam teu ditarima, ka Musa teu ditarima, ka Ibrahim teu narima. Naon sababna? Kabeh angkat tangan bahwa dina ieu poe kaula teu bisa nulungan karanjeun kabeh lantaran kaula ge keur mempertanggungjawabkeun amal kaula. Iwati datang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Kanjeng Nabi wa kharra sajidan dan ala tahtal arsi Kanjeng Rasul telah sujud sanapeun aras. Surah Allah Subhanahu wa taala geus Muhammad menterasa urang tong cengkat netong sujud ayeuna lain waktu sujud geura cengkat hayang naon anjeun nya tak sapaan teh dina kitab surah At-Taufik mah disebut ayeuna su'alul khair min goer lil goer ta sapaan. Jadi ngaran sapaan teh su'alul khair min goer lil goer. Su'alul khair minta ka saya min goer ti Allah ila goer keur batur gitu. Kanjeng Rasul minta syafaat ka Allah keur umatna eta disebut syafaat. Kanjeng Rasul wala ibnati wala Fatimah ibnati syafaat kaula lain keur anak kaula keur cucu kaula tapi keur umat kaula anu daek maca shalawat daek ngalaksanakeun sunah mantena termasuk sahabat termasuk urang sadayana anu kersa ngalaksanakeun bingah di mana datang sasi Maulud urang takdiman wa takliman kana dilahirkeun ada junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngorbankeun cai nena, ngorbankeun kopi hideungna, ngorbankeun rokokna, ngorbankeun sagala rupina. Ieu salah satu pengorbanan insyaallah bakal tercatat salah satu pengorbanan man adoma mauludin kuntus sabiana yaumil kiamat wa man anfaqa dirhaman fi maulid fa kana ma anfaqa zabala min adhab. Rajana anu ngagungkeun
lahir kaula maka kaula bakal nyapatan kata jalma yang sajalma nu ngimpakeun dermawakeun nyodakokeun hartana dipake mauludan peringatan maka Allah Subhanahu wa taala ganjaran ibarat ngimpakeun emas sagede gunung dina wajah sabab luar biasana ganjaran ke umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kersa anu daek berkorban kamu mauludan. Mudah-mudahan urang sadaya dikawit sumping sasi maulud alhamdulillah urang aya ta'dim wa takdim ngaos al-barzanji terutama ku mahalul qiyam. Mahalul qiyam insyaallah yana sapalihna riwayat ngodingakeun mahalul qiyam teh pikeun ngilangkeun salah sawios penyakit anu aya dina diri urang. Ku aya mahalul qiyam mungkin anu tersep mahalul qiyam mahalul kadinya tapi karos ku urang sadaya semakin seringna rotina urang mahalul qiyam beda pan semakin teh khusukna aya urang selaras dina diri urang sadaya ngangkan kehadiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan sadayana dina sakedik bahasan tentang istimewana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan jadi pangiring panambah ke urang sadaya bahwa jelas urang boga panutan boga nabi sing rasul anu jelas tiasa nyana mawa ka urang sadaya kehadiran Allah anu tiasa nyepatan nulungan ka urang sadaya salagi urang sadayana tiasa ngalaksanakeun sunnah bari maca salawat ka mantana. Mudah-mudahan sasa yuso urang sadaya aya di alam dunia ieu pengorbanan urang nu dilaksanakeun urang cing sabab urang diangkat digero disapa